Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalametan anu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Batu Anu Dipeting. Dumasar serat Petrus nu kahiji pasal 2 ayat 4 dugi ka 10. Sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kaopat anu ungelna kieu. Manageura daratang ka Gusti, anjeunna saibarat batu hirup anu geus dipikeun ku manusia lantaran teu kapake. Tapi ku Allah mah malah dipeting, dianggap batu nu gede pangajina. Para mitra, batu diperyogikeun kangge pademen bumi atanapi gedong. Adegan bait Allah seseueurna gagundakeun batu. Benteng oge diadegeun nganggo batu. Fungsi benteng atanapi bebenteng nyaeta tempat panganjerkan balad perang zaman kapungkur. Upami bade ngarurug perang nyaeta tempat anu dikubeng ku kuta luhur Turkiat sangkan lawan teu tiasa lebet. Janten benteng teh tempat panyalindungan, tempat panyaluuhan. Berkah Bapa Yakub ka Yusuf disebatkeun dina kitab Kajadian pasal 48 ayat 24 yen Gusti Allah teh baris janten panyalindungan Israel. Kitab Jabur pasal 18 ayat 47 nyebatkeun Gusti Allah minangka bebenteng. Teras dina kitab Jabur pasal 18 ayat nu ka-15 disebatkeun Gusti Allah teh panyaluuhan. Ieu mihartos Gusti Allah janten tameng kangge sakur anu nyalindung ka mantena. Gusti Allah tempat panyalindungan urang sadayana. Para mitra, sajagat sareng sakuliah aspek kahirupan digambarkeun ngamilik batu juruna. Gusti Yesus Kristus salaku pangandika dipi iman minangka batu juru atanapi batu popojok, batu anu ageng pangajina di mana sadaya wangunan ngadeg di luhureunana. Kumargi kitu Gusti Yesus Kristus salaku batu popojok atanapi batu juru nyaeta batu anu tos dipeting hiji batu anu pangutamana nu ageng pangajina. Kitu diseratkeun dina serat Petrus nu kahiji pasal 2 ayat nu kagenep. Sakur jalmi anu marek ka mantena sareng muntang pageuh dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus baris salamet. Sabalikna kangge sakur jalmi anu teu percanten sareng nolak ka mantena, Kristus teh baris janten batu tatajongan. Aranjeunna bakal titarajong sareng binasa. Para mitra, nilai-nilai dunya salawasna barobih. Bebeneranana sifat relatif teu mutlak. Upami muntang kana nilai-nilai dunya, jalmi baris gampil galideur babari kagedagkeun. Sabalikna nalika umat tigin muntang pageuh ka Kristus sareng bebeneranana, aranjeunna baris tetep ajeg. Sanaos mayunan guncangan nu rongkah, aranjeunna baris tetep salamet. Di abad 21 sakumna umat manusia ngalaman era disrupsi nyaeta parobihan nu radikal dina sadaya widang. Urang meryogikeun batu titincakan nu tohaga nyaeta Gusti Yesus Kristus. Dilebet asmaning Gusti, urang dimampuhkeun pikeun ajeg tagen di tengahing gumuruhna sareng rongkahna arus ombak dunya nyaeta parobihan zaman tea. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge pangenyepan danget ieu nu maperi supados abdi sadaya tigin muntang pageuh ka Gusti Yesus Kristus sareng bebeneranana dina mayunan zaman nu teras barobih. Berkahan abdi sadaya supados salawasna ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci teleweleh ngauban abdi sadayana.
Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangnyepaan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasudkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan, cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.